Peting-peting unboxing paket gemoy tuluy hudang isukna kaberangan. Karak nepi ka imah teh geus disambut ku paket besti aya kulir paket anu nganterkeun paket gemoy teh nanah anu ditungguan ti kamari ieu teh paket toples anu ditunggu-tunggu heueuh bener besti soalna ti kamari ieu teh nanah hayang boga toples anu modelan kieu. Tah mulai ya besti budak galing ieu nu sok ngacaukeun teh heueuh bener sok ngaganggu lamun misalnya muka-muka paket model kieu ieu teh pertama-tama pas anu dicokot teh tutupna pas dikaluarkeun teh besti tingali menikat alus kieu nya gemoy bohay pokona isi paket nate besti aya 5 toples anu hiji 18 liter anu hiji 11 liter anu hiji 6,5 liter anu hiji 3,8 liter anu hiji 1,2 liter eta teh 5 kabeh-kabehna besti aya tutupan oge teh wowog tutupna ge kokoh. Bahan teh plastik anu kanelnya besti anti pecah jadi aman lamun dioprek ku budak laleutik modelan kieu. Sabenerna mah besti meuli toples kieu teh bingung diisiana naon soalna ayeuna mah can aya kuehna ge nya besti teuing ke mah taun hareup masugannya heueuh tapi da lamun misalnya diisian kerupuk anu jumbo ieu ge pasti asup tuh komo sirah budak ning asupnya besti. Nyobaan cenah mamah diasupkeun kana sirah asup teu efek teh bener asup da tu besti da 18 liter teh nya jumbo heueuh teu gede. Kela besti naha imah tutupna anu hiji coplok ning bebenulna teh kudu dipasangkeun di meureun bisa nya dipasangkeun deui mah soalna karak coplok doang teu potong. Tuluy si karet tutupna teh dipasangkeun deui da coplok ninganan besti anu lainna mah henteu nararempel nu hiji ieu doang dioprek budak galing jadi we coplok. Tenang-tenang ieu teh tinggal dipasangkeun di ge da beres jadinya besti jadi tinggal dikaluarkeun di we diilikan kabeh besi anu peupeus efek teh alhamdulillah na teh henteu dina nu terakhir anu leutikna oge anu 1,2 liter teh eta aman terkendali. Ieu oge packing na teh make kardusnya besti jadi aman lamun misalnya dibawa ka mana-mana dina motor teh kagujlug-gujlug dianterkeun ka mana-mana ge aman nya kitu tapi lamun misalnya dibanting-banting ngaranna ge parabotan pasti aya nu ngaranna rusak. Lamun geus diilikan mah rada jongjon singkat carita ieu geus isuk deui besti hudang isuk teh kaberangan 7:30 karak hudang karak ngabenahan tempat apa urut peting sare heuh pokona mah eta we lah besti dibukakeun lah hordengna tuluy diturun-turunkeun si bantalna teh. Kamari mah besti ieu teh si baju kasur teh warnana coklat lantaran kala lotor urut nincakan bararudak geus we diganti ku nu warna ungu kajeun lah teh nyambung oge. Sabenerna mah rada teu nyambungnya besti baju kasurna warna ungu bantalna warna coklat rada nabrak tapi kajeun lah besti penting mah nyaman dipake sarena geunaheun. Heueuh da lamun misalna ningalina kumantes doang mah ari tempatna teu nyaman mah moal geunaheun nya besti. Besti bantal geus ngajajar di dinya mah tinggal tuluykeun nek paranti nu harudumna ieu teh rada gede rada bau dinya kuduna mah diseuseuh tapi da lantaran poe ayeuna hoream jadi we ditilepan deui engke di we nyeusehanna mah. Nah cenah teh nana langsung ditilepan teu langsung diseuseuh diasupkeun kana keranjang panan besti ayeuna teh teh geus rada beurang ngaranna ge hudang kaberangan piraku nyeusehan heula eta nya heueuh kembailah antepan ditilepan we di dinya urang tuluykeun we kaluar ka tengah imah teh hordeng can dibukakeun tenda masih keneh ngajabruk di dinya tuluy dipinahkeun karak sorolok-sorolok we jandelana angkatkeun kasurna soalna ieu teh lamun diantepkeun di engke-engke bakalan makin kaberangan gawena teh. Ieu oge nyokot lajingjingan ajang wadah baju budak engke mandi